aya rokok geus aya. Tina kahirupan kos kieu ya pagawean. Mari usaha dagang sabun ka Karawang diajak ku Eri. Anger kene musibah di mana-mana. Fenomena alam dan bencana. Tinggal sabar-sabarna hidup di jelema teh. Tenang hati, jalan-jalan ke taman ningali kembangan. Hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitu tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Selamanya langit itu kejam, satu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Kumaha ya teh usaha sabun kan maju-maju kumaha ya Kang Cil kumaha jalan teh usaha sabun ya berangkat lima Kang Cil lah suka nih Kang tahu. Jangan lalu putus asa, bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan
bukan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari pujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Meninggal lamun tinggal mikiran hirup, tinggal jual-jual ke naon ya, tinggal sesa sudah ngajual tangkal naon ada tinggal buahan Paus. Tah, kan. Saya kan ngalamun. Kunaon nih ya? Allah bebaskan lagi ah. Coba kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sehat? Aduh, ampun. ini ratu jatuh Jantungan apa? murah tuh saware kan kopi cari bager ayo cari Dia tuh nangis canggel ya. yuk ngomong ke mana Tang, geus jualan sabun. jualan sabun Keliling-keliling lah. oh emang aya keneh barang anu kamari Saya kayaknya lo pakainya. kumaha jadi tanah tadi wih di Kang Agus teh kumaha Kang Agus kan Mas Agus Mas Jawa Agus. Jawa Kamari teh, kamar Agus. Naikakeun mau sabun. Pas jualan, saya sakit wae jualan teh ya. Tuh pakai wae. waduh sini salah sarua Kang Jiro Hampir kumaha? dia Gimana? hebat kamari ngomong teh loba dagangkeun kaujanan ya kawijanan keliling teh oh teh kan sabun jenis ngalam sabun Ini atuh jualan teh. sabar nanya tadi kan alamun Kemari pas anu meuli ibu-ibu. Manggil. Ah pede we nyampeun. ai teh Mang, jualan cilok. Lain jualan cilok, jualan sabun amang mah. lu mau kenal lu bakal lucuan lah Heuh lah. kamu Kang Cir mah yo ayeuna berjalan set jalan eta kucing ye main tengah ganggu wae Kang Cir keur bingung teh aduh lah ya jualan sabun we ku jualan sabun ka budung boyak budang mending ibu-ibu mah bu mang sabun mang hayang nu burung anu kone mang eta nu amis tuh waduh lain gula eta mah teh sabun Sirup beureun. nah enak kieu ya iri memang usaha orang kamari tos di Karawang ya di Mas Agus sarua ke sepina juga aya bongbolongan urang kumaha di aya urang katanya Kelak. Kumaha lain? Abah boga ieu sawah. Sawah gede oge. Lain jual we teh sawah. nyawa di saha Ya, nyawa di batur. carita teh kieu panen kemudian Kang Cir teh panen wah panen batur panen nanti anak gado we asa kita panennya ya bejana mah abah teh wah sawah nanti wah tuntun kawet ketika hidup sakitu kawetan jeung abah teh sieu cenah abah kabeh cenah ada mana ulah salentang ulah nan ulah kurang kudahar nah begitu Kang Cir arek eta nah arek turun kadang cenah umat ulah dijual berpanen teh Oh, waduh. Sudah anjir rasa. Buru. Sudah. Pantesan itu. Nah, itu ceritanya ada sawah kolot cenah pada mah.
boro-boro kolot. Ah ini sarua itu nah. Yang aya mas kamu dalam angcil mah kieu meureun ah. Mah ieu mah nganggur kieu. Atuh kumaha cak sugan pagi aya gagasan jeung saran. Kumaha usaha naon deui urang. Ah. Baik. Para nonong. Para nongong. Naon sih para nonong apa naon sih? Normal. Para nonong. Yo nah. Para nongong. Bahaya di mana? Bahaya. Naon sih? Mana aya lah. Oh, ada lagi. Saharnya ada. Kira-kira naon ya urang? Ulai hati naon kira-kira alasan urang mah ngomongna. Sayang naon kira-kira? Aya Yang berobat. obat teh cager. Obat. Yeun, disulan euy, muncul. Disulan heueuh. Cager kumaha? Si Dendong gitu. Ye, lo betul. Bisa orang jadi lancar lah. Gue suka yang zaman ini orang disayangkan. Ada paranormal itu muridnya jalanan. Dua orang kita minta-minta jebokan itu. Nawan lah. Alhamdulillah. Orang minta menyancai juga neta. Beda sebenarnya yang usaha sebuah orang jalan, ya. Terus modal orang lain mere minjau. Kemudian anak orang usaha modal dari kalau batu mah kalau modal oke. Tapi kira-kira wira orang makannya. Ayeuna halus sih bapaknya. Poe ayeuna teh halus. Ulung goreng poe mah. Kayak anu urang mah hiji poe Recep ayeuna we. poe mah hiji digoreng mah. Naon jangan tuh poe anu panggorengna. Naon? Panggoreng. Poe tarasi kehujanan. Hujan. Nanti kira-kira iraha nah. Ini kan saya bodoh aja nah. Kita kucing. Ayo. Ayo siap. Ulah. Apa tadi? Itu mah mentok aja. Ayo siap. Kamu ke asing hasilnya. Oh, Si Abah aya anu para nong-nong teh ada paranormal. Pokoknya rasana iya. Tiga nang. Bahulah. Geus gila yo. Tinggalinya urang di paya yo. Ada para nong-nong. Aya sih namanya. Coba terang panggil. Sampurasun. Assalamualaikum. Moda ada sih nama si Abah. Gimana mah meureun? Punten, Bah. Waalaikumsalam. Aya. Ya, kunci ini dah. Aduh, kemana deh? Jangan kalau berjam. Kalau berjam. Gimana? Yuk. Iya. Apa nama sih? Orang cahaya, oi. Wah, ayo bisa ngomong kewek ayo. Punten, Bah. Oi, amangnya. Aduh, sehat, Bah. Alhamdulillah. Abah sorangan bae. Tangan, Bu. Ye, uy teh kali teh ujung hari aya kepentingan. Kepentingan. Ada bahan keomongan, dak buka pangabutuh nanyakeun. Oh, itu apa? Oh, dia mau ponon, Abah mah dia udah buka. Iya di luar pun erakeun kebatanya. Ayam di jero atuh beuseun kadengen ku lalai bodas. Wah, ini kan gue ada ini kuncinya di Banjur lah. Itu mah ke erakeun. Mana ka mana nih? Biasa ke sawah ini mah. Sawah. Nah, jadi internet di sawah. Bisa euy. Siapa Abah? Udah dinding teuing sindang si lokal. Namanya hayang kaya, Bang. Kaya. Oh, Aing ge mararan sewa yang coba ya teh. Yang saat yang ada bae ya. Batur deui. Itu saat boga sorangan sabun teu maju-maju deui. jadi hayang aya peningkatan di dunia. Masing-masing Bang bawa pangabutuh. Jadi ciri ge sarua, ada ciri kali kita pangabutuh ka Abah. Jangan jam duit mah Abah sih teh mah mere akan tinggal kadang kieu. Kira-kira mun uing ka dieu boga pangabutuh nya
Kabar nyoponan moal. Ya anu kada kaduda ku aing turungan. Selain di duitnya. Selain di duit mereka aing teh boga duit mah. Eta kira-kira Abah wing ka dieu rek naon nya? Poho deui wing yeuh. Ini mah goblok salah. Iya ieu. Wing ka dieu nya. Bah, maksud wing ka dieu teh. Tanya lah kita tenang. Cenah Abah teh cara eta mah para nong-nong anu geus terkenal. Paranong. Pasukan wing kahirupan ningan di ieu wae, ningan cek paribasana usaha teh ningan di ngagejret wae. Jangan dijeret terus nampuyak, terus samudang deui. Bagus ya ngarade mah. Sugan gitu minta pembolongan wing itu aya jalan usaha. Aya dong. Sada itu masa anak euy. Puasa nama Kepot isu-isu dia datang hari dahar. Puasa naon itu. Kita berarti naon cenah eta. Kalau hayang maju sama dia hayang maju. Tapi kok itu maju-maju eta boga motor kudu kumahakeun tam doana. Aya jeung jauh kana. Kumaha tah, Pak? Bisa. Kumaha eta? Apalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Mun tulak tanggung tika tuhu, tulak tanggai kikis kenca, di kubudung kubung, di kikisi kutumbiri, tunjang kana sabarang bang, jumarangan aing ngamasai di buana panca tengah. Mangka welas mangka asih, sing asih sahanya nu asihna nya. Anjeun mah puasa. Bener, Pak. Aya meureun teh asih. Apa meureun sakitu? Apa Janda itu. Tuliskeun. Uin hayang usaha sarua, Erik oge bareng satuan ka dieu. Nya. Oke menta eta tuh udah teh cai rek menta cai eta mah geus wae eta kalima eta. Bisa aya naon deui gitu bisa kalian we ayeuna mah bangga. Poin pekeun pisan, ayeuna sugan Abah. Lamun kira-kira eta bener teh doa teh bakal manjur mah. Manjur. Dia manjur mah tinggal dibanjurkeun, we cai. Cai terus. Oi, itu cuma eta anu gini. Itu kumaha Bah? Aya kitu wae teh nya. Geus kitu, anak kumaha. Aya kena sakalian ngumpulkeun ka dieu. Kumaha Bayu? Hayang naon. Ada yang naon? Yang berobat berobat. Bisul. Oh, bisul. Bisul ini gede, gendong. Tahunnya obatnya? Ari aku bisul mah. Kalapa hajuan nu kolot. Kumaha kuy Bah? Terus cairan terus di minyak kledik. Minyak kritik. Aya ambasna. Lain dia bok. Aing nanti dia makin double bae. Minyak tadi minum. Jadi mana teh lamun unggal isu teh porosot teh calana teh pan aya sinar mata poe. Terus gasan teh si bisul teh ku eta. Minyak insyaallah. Herang masih banyak. Ini cagur. Enggak sampai sakitu we Bah. Enggak tuh. Ayo atuh Bah. Ada di jalan nya. Iya Bah. Gue nyalek wacak ka dieu oge teh bogan. Geus kewe lamun geus beungan mere duit mah Berhasil. Mun geus berhasil. Eta tang ngamalkeun doa eta kalima eta. Aya tuh. Kalah. Lamun teu maju nya dorong we modorna geus sia maju mun geus. Tadi kita mau bensinan mah. Aya tuh nya. Geus eta. Siapa gak aku mas deh? Semoga aing teu bogang geus leumpang Rek mere. Baru ini masih gani ya, sadewe. Atuh Bah sakitu nya. Poin aya doa eta di apa-apa. Kekemukeun nya masuk tadi kumur-kumur. Lamun kanu para dagang ge burakeun we ka saha ka batur. Majikan heula jajal. Rek cekek. Bah kitu nya. Ieu ari ka. Ada kan di jalannya. Salam kamanya. Agan ka di agan kamar. Jangan Bah bisi pae di jalan eta mah. Mana di sini? Sampai ke Bah. Salam. Aduh.